Duh, aing mah ieu teh dengan sanggup ya, ieu tinggal sangrai suuk. Baiklah jeung sangrai suuk we ngeunah ieu meureun. Aing gitu. Yang udin tapi eueuh korek. Nah, teu boga beak euy. Meuli ka warung dan teu boga duit. Kudu sare boge eueuh. Ih, itu foto si Riris muka euy. Aing tadi teu lah. Mentah seuna. Res. Oi. Naon? Geratung jeung teh jom. Paneker hayang udun. Meuli ka warung pan teu boga duit aing mah. Oh, panekerna genting di mana? Ya tidak kompor wae pa ijeung nyawat udah dungkul mah. Aing najis dina kompor mah. Yang sika durukan buka aing. Ih, kepancak urang ge paneker mah enak ge ieu dina kompor aing mah nya geus jeung ini mana yang pas Aing mah. Baik. Ini paneker ya. Guys, Ji, ning ieu kompor teh kalah paek ieu euy. Ini mah kudu disundut aing mah. Ji, kapan tadi paneker teh kurang tadi tunda di dia nak ka mana nya? Banyak aya nu nyolong ke dar paneker ge aing mah. Meureun di imah ieu teh tinggalkeun lah tanganna di imah. Itu halus tah nama panas. Jadi bisa mau ikan pare. Yang kemarin mah hujan wae euy. Oi, oh sok tuh. Sono wae maneh. nah ya itu pentingan. Jon di mana menang pare ke mana ya Jon? Karena kono moe aya kieu keur panas-panasna. Aing pamere teh ti Haji Udin euy kemari. Ting mana bagi-bagi nih dermawan dah sok Haji Udin mah. Ngebagi-bagikeun we urang meunang kabagian ayeuna tinggal moekeun. Cuaca alus yeuh, panas kieu. Ya maneh beo arek ka tujuan? Poe ayeuna panas kieu tuh ulin keluar mana ya kepanasan. Nyau kan ya aing kulintingan ada tadi Jon. Aduh aya rokok Jon aing minta heuh. Sia mah. Oh tuh lah. Aing ge eta pamere deui anjay. Potong enggak Jon tah? Oh. Aing mah geus da tadi. Jon ya kamari mah Jon teh. Cuaca teh mun teh etan mendung, kamari mah panas. Hujan. Kamari teh urang genan arek eta aktivitas di luar ge kalaka di cancel we gitu anjir. Ayeuna ye leuheung panas kieu mah. Naon nu pare teh. Aing langsung moe pare we tadi. Geus Jon sok lah moe pare mah urang ikin itu lah. Mana eta baturan aing sorangan. Pare euy. Dih. Nih hareudangna ning sungut eta we asem deui euy. Tuh ieu. Lah. Panekerna mana euy? Cih. Tadi mah asa aya anjing. Wah. Kemana ya? Aing mau paneker ka mana euy? Lah, arti si Beo minta rokok. Cing eta mah jeung paneker di bawah. Si Beo. Aing kumaha pare lah tinggalkeun lah aing ripuh. Kesana ya di imah euy. Cek ulin da. Ream ya teh panas lah. Pun Mang Bojek itu sini ka dia euy. Scroll aja scroll. Tuh dulu berita populer. Palestina diakui merdeka oleh 152 negara. Alhamdulillah. Palestina geus merdeka mah. Ngan ieu anu nolakna geuning aya Papua Nuginian. Bener ya mah. Teu ucreg euy Papua mah. Aduh, saha di ieu nelpon? Halo Lai. Halo Mang. Di mana? Ya naeun? Mana we ka dia ya, ulin? Aya udud-udud mah. Ka maneh? Panas atuh. Oke, atuh mun purun aing ka maneh. Tuh. Daguan we. Tuh.
si kasih enak tuh kita ka imah segala aing ah. Angkilang panas poe kieu. Yang beri minta kopi kita. Mana tuh mang bojek teh lapisannya? Dek padahal mah dari kieu tonggo ka dieu. Lapisan aing mah. Enak tuh aing panas poe kieu tah ka maneh deuh. Sti teuing bari kopi-kopi acan gitu. Iya bel. Panas kieu aing di jalan ini jangar. Ampun panas. Kita ka dieu ge. Panas kieu aing. Bakar. Cing, bakar. Terus nempo iya lain mana berita anu Palestina merdeka teh ya. Enak keur viral pisan kan eta jadi aya Papua Nugini jika aing jadi menolak Palestina ieu merdeka. Cing caprakna untung geus bijil heuh Papua Nugini ti Indonesia. Mun acan kok aing di nuklir pokona mah eta. Ya, omang ka aing mah da raya liwat FFP nu kitu mah. Sok liwat naga paling ge ici bos nu kitu nih. Tuh ai bangsa berita-berita kitu mah ya. Cipos. Geus yang meneliten karar itu tuting arigal. Aing kamari meureun FFP teh. Aing dah ngabela pisan nih aing ke Palestina pokona pro pisan. Kopi itu kopi acan yeuh. Mah ayo boga kopi ieu pan. Kopi na karek meulak kamari. Dan dipanen-panen acan. Sama atuh meuli ka warung pan eueuh duit nah di kebun pan heueuh ka karamelak. Yang ada guan sugana aya nu liwat tukang kopi itu canggeruan heuh. Eta mah kieu we heula. Kita panikana musim 62 euy parinoh keneh. Kan teh udud mah beak aing teh euy. Jangan ka mana udud. Itu juga Mang Bojek itu jeung si Kasai. Aing tahu udud itu lumayan. Panasna heuh. Alhamdulillah. Kopi itu kopi kain enaknya. Hei. Ngomong teh tarang ngajak aing mah. Kalau kita enak seberen dia. Kalagian sih ulin. Ting gimana we musang? Dan bakar musang. Bakar ya musang. Ya. Di mana ya? Hah? Di mana sih? Aing kulintingan pan teh duh aing. Yang udud aing ripuh. Supaya kieu kulintingan. Beneran aing baru dak kieu dari aing nyampurkeun we. Aing ieu di telepon. Si ieu. Oh. Sia. Kamana ku kulintingan kieu? Udud mah loba tan, kasaya loba nu aing loba. Ulah hari puripungan nu mah kopi heula ieu teh. Loba udud mah sok sing F2 langsung deunan. Anu eta cek bener cek Mang Bojek kopi ya teh. Manawi maneh boga duit gitu. Meuli jeung ka warung. Sudah heueuh nya ai udud loba, kopi na nu sok eueuh. Ari kopi loba, udud na nu sok eueuh. Aing mulai mun aing boga duit mah meureun aing geus meuli udud ka warung. Mal menta ka marane. Geus atuh masuk nikmati we heula nu aya. Ieu kopi mah bating hayang ieu udud mah. Kopi mah yang nempokeun we ya eta Cibalong tah. Hejo ieu kos Marjan. Geus lah yo mah, jeung nikmati sing kopian ge. Bayangkeun dina otak itu keur ngopi. Aduh, aing teh hayang madang ieu teh Mang euy. Madang. Aing asa boga udud yang kita madangna, minta gerang sabatang. Oh, heueuh udud mah loba ieu. Aing musang geus ngajarankeun mah juara. Kop lah. Balik saya na. Balik duh hayang madang aing. Roju mah tuh. Siap naruhun ya euy dah. Aing. Kopi eueuh rokok kalah geus dipikeun nah. Kita udud deui dah kalah. Ieu. Gede gerak. Hai. Rayna paneker. Paneker aing di mana ieu? Dan di Malaysia lain bisa tinggalin aing di mah. Ya. Mau udud naung kulai paneker nah henteu. Aing kita mah sayang udud itu. Nu aing ge eueuh mah. Di bawah kitu di jero we. Paneker ka mana nya? Siapa pan tadi meureun nyeungeut udud pan nu aing bisa tinggalan yang di imah. Ini tadi aslinya di luar aing ka mana nya we? Oh. Brandy meureun dipesakan panekerna. Tiga nama
Kita yang aneh yo si Brandy na. Oh iya lah. Yuk. Tempat paneker saya tahu. Kurang rek heuh. Coba deh. Aing mah paneker teh kapan gih di imah ge eueuh. Tiga nama leungit tingku indung dibawa ka kebun. Meuli we ka warung daripada itu kompor teh hade. Mana ka kemana eta Riz? Rusuk itu euy. Dempo mah. Urang eka warung ek meuli paneker, urang itu keur masak kompor apa kudu di seuneu teh laku paneker. Meuli paneker. Ih, ka beneran aing paneker aing leungit ceng tadi keur nungguan pareo. Aya si Beogra. Astaga ceng. Ujug-ujug leungit we nanggenan rokok gitu. Ting di mana? Tinggalin. Alah aing mah. Lah banu urang atuh ku si Brandy aing mah teu ngeunah eta mah dicolong. Hayu atuh jonsong teangan eta paneker hiji-hijina. Oh, si Beo aing mah jadi curang rek kitu nya. Coba. Lihat cong tangan lah. Tanam yuk. Hari mana tadi mana, Riz? Ting kan urangnya poho kumaha terus? Aing mah. Kamarana mana yo? Urang ngabring dua anjing ke biji. Aing keul ka si Beo mang ieu teh. Aing mah korek urang heuh. Leungit kira anjing. Ari ieu mah rane duane kamarana babarengan wae. Buah sejoli ieu. Neangan si Brandy aing John. Nempo mana si Brandy? Nempo teh karena si Brandy korek aing bawa gerak. Oh, korek aing dibawa deh yang rokona. Minta udut. Yang korek mah dibawa gerak. Oh, Padahal aja mah. Heueuh aing ge. Cai ge si Brandy tadi heuh. Deket-deket orang deket di bawah eta korek urang kacau eta mah. Curahan rek we si Beo cai ge. Aduh. bisa tukang tangan we heuh yuk. Geus teangan we. Oh lah. Bisa sih. Aing mah. Tuh aing udur gen euy. Cireng menang paneker. Aing kita saya. Wah, ududna menang. Nah, HP-na menang. Aing dengarna hirup ayeuna. Aku juga sebenarnya suka sama kamu. Tapi bohong. Thank you.